Deden, hampura Asti tetiasa ngajengkeun deui ikatan cinta urang duaan. Neng, mengukur nepi ka dieu wae sugan tali asih urang duaan teh. Neng, rek naon aa ngabelaan ka itu ka dieu? Kusanajan kolot Neng tungtung nama henteu narima ka aa. Hampura Asti, A. Hampura. Aa mah teu nyangka, Neng. Rumaos aa kan Neng asa nanggeui endog bebereumna. Neng teu hoyong ngelawan ka emak, A. Si apa? Niwarang Neng kedah Kakang Emon wae. Neng, saurna nyereos ka aa, Neng teresep-resep acan Kakang Emon teh. Aki-aki 7 mulut kitu, ceunahna duda anak 2. Mending ka aa, leuwih hade. Jajak kakene ongkong. Neng teu aya pilihan, A. Berarti gitu mah Neng teu gaduh pendirian. A, teu kenyi neutuhan wae ka Neng. Neng bingung kedah kumaha. Aa, kolot kudu kieu, Aa kudu kitu. Asa kieu salah, kitu salah. Kaharep jurang, ka tukang gawir. Tong budak-budak deui ka langkang, A, da moal panggih. Muhun, kuah katampi. Hatur nuhun, tos masihan ka nyeri. Mugi-mugi Neng bahagia. Bade ka mana, Mak? Ayo ku aja jajab. Deden, ulah sekolah aing mah diolo-olo ge moal ka olo. Deden mah teu paham, Mak. Si Asti teh jeung mane, Den, geus pekat. Muhun, Mak, ayeuna mah tos teu aya ikatan naon-naon. Den, mane hayang ka anak aing mah kudu beungar heula, Den. Berat nyuhun, berat nanggung, Mak. Berat narimakeun anak. Adatna tuh, Den, banda mah tatalang raga. Tos ayeuna mah rek ilu moal. Ayo ku Deden dijajab. Heeh, aing ek ilu, tapi nyane ulah ngolo anak aing. Ieu mah peda bae nyane nu nawaran. Sok enggal naik, Mak. Sugan we goreng pikir nama ruragan di jalan. Ayo naik, Mak. Kunaon ti ngurung bae di kamar jika manuk di kandangan bae. Hareundeug wae, Win. Masalah nu eta. Pas tuang teu. Pas dipasihan keputusan. Teras keputusanana naon? Putus. Adatna galau sapoe 2 poe mah ngan ulah lami teuing. Asti masih bogo keneh, Win. Da kumaha? Terus tuti kolot maneh anu kuat mah. Sok teu ngarti Asti mah. Kolot mah hayang maneh bagea jeung kahareupna. Anu ngarasa bahagia mah hate Asti nyalira. Nya eta ulah leutik hate. Sugan kudu diturutkeun wae kitu, Win. Ti kajian pahit tungtungna amis. Manan amis tungtungna pahit. Maknya urang karep putus kudu langsung wae move on. Nya atuh daripada ngarep-ngarep bentang ragrak. Ti Kang Emon duh, Kang Emon. Anggap wae keur nyai urang menang kancra. Win, dieu maneh mah. Geningan aya emak jeung Adeden, kok bisa bareng, Mak? Tuh, Deden, aing mah padu geus anjog. Asti, acara maneh? Neng, Deden, kenaon maneh di dieu? Indit ka ditu. Atuh, Mak, nah teh dipiwarang kalebet heula. Teu kudu, pasti aya kahayang. Asti, minta duit 10.000 jeung buru ojekna. kedah, Mak.
Asti mah teu paham kumaha cara mengelakukan sopan santun ka jelema. Manehna mah geus pinter ngalawan ya Asti ka kolot. Lain kitu mah ari teu bener mah nya kudu dibenerkeun. Geusanya na we mage bener wae. Tah, Asti, mama nu kieu ya. Teu resep maneh kasih Deden teh. Manehna mah geus pinter ngalawan ka mak. Hah. Kunaon Adeden eta rarai mani kusut kitu jiga anggean can disetrika? Cicing lah, eta anu karek putus. Lah, awewena teh dijodohkeun ka duda beunghar. Hahaha. Sudah tos puguh nu caket. Tas apa hade gorengan Kamila? Nah Adeden teh manis siga nu kitu pisan Kamila. Ih, si Mila, maneh mah nyangkut kesempatan dalam kesempitan. Si Deden karek putus, geus doyak deui bae hatena. Kan si bapak teh tos nyarios. Miltos atuh maneh makasih Deden wae, apa mah pasti satuju Mila kasih Deden mah. Kitu cariosan si apa teh. Atuh Mila mah bungah nu aya. Mil, harga diri maneh atuh murag di dieu. Ingat, maneh teh awewe. Hah, si Onen ngomongkeun harga diri, pan Mila na kitu dina naon ku Adedena. Tadi toel-toel acan. Tos Mil, hese da urang ari teu bogoh ka maneh mah kumaha? Nya dicobaan ge acan Adeden mah. Dicobaan da cilok. Eta ani maneh ngomong teh ngabalak kitu, kudu dicakaran. Lupa si Mila mah ih. Teu era sugan maneh. Era nyaho. Era teuing atuh pas karek apal Mila wae. Mending dikedalkeun atuh daripada dipendem wae jadi gering. Jadi penyakit engkena maot teu kawin deh. Ih amit-amit. Kawin dasa Tomil. Nuhun geus ngabodor. Tak kitu Den, seuri. Jadi kumaha Adeden keputusanna? Keputusan naonnya Mila? Ih si Onen pan Mila teh tos ngedal ka Adeden sabaraha kali. Puguh si Deden atau bogoheun. Geus atuh mending ka urang bae. Nyanggeus, Nen. Mil, urang cabut heulanya. Neng, teu naon Neng? Teu nanaon. Tos terang gebis. Bantuan bantuan. Kok malah bengong? Heh, orang gebis teh ditulungan. Malah dicuekeun. Nya Neng hampura. Hampura. Urang teriak ya. Tolong. Stop. Nya. Ayo lupa tuh Neng. Hampura, soalnya Neng gelis pisan. Kunaon suraseri? Jatuh cinta pada pandangan pertamanya Neng. Tenang, Ana masih jomblo kok. Idi. Pede. Pas Neng, namina saha? Tepangkeun, nami Adeden. Ainun, tinggal di pengkolan Blok Wage, RT 7, cat rumah warna bodas, pilarian weh hiji-hijina. Siap, nuhun. Nah maneh Nun, surah-surah kitu. Tadi pendak sareng cowok
baget. Cie kasmaran. Henteu sih, tapi tutumbenan inun teu tiasa hilap ngabayangkeunna. Tumben Nun, biasana maneh dingin. Nya, pertemuan nu ayeuna mah beda deh. Atuh, kenalan lain teh. Nya ih, giliran di dia di pikiran. Sempat. Tapi inuna sojaim. Sojaim kumaha? Atuh anjeunna minta nomor WA henteu? Nun, namina saha? Tadi nuku inun kapireng sakedik mah namina Deden. Maneh naksirnya. Naon sini? Tong kitu ah, era. Halah, jujur maneh Nun. Cenah naon kali, bener kan Win? Dina, nah mana bengong? Nya ada dan teh mantan si Asti. Mantan Asti. Naon sih Win? Ngaco maneh mah. Urang nanya naon, ngajawab naon. Emang lu mana? Ah, geus teu balik maneh mah. Yo, tadi orang panggil jeung si Ainun. Us, sini mah geus putus jeung si Ainun. Nya masuk ngaledek. Putus. Pada naha yo. Panghiding di Us. Geus yo, move on. Aing mah mun geus dinya nyeri meledek-dek acan ngebahasna ge, anggot ngedenge ngaranna. Tadi orang panggil, diharap keur meuli cireng di Ciomah. Teuing Us, Tep. Aing ge teu nyaho nah ujug-ujug mutuskeun. Antep be yo, mati satu tumbuh 1000. Oh, si Tep. Eta sumut gacor-gacor teuing si galak bet Mang Kosim. Kumaha Us, narik hatena deui. Bogoh keneh sugan yo. Tong dipaju yo, kupeueuh awe mangaya. Era tuh euy. Harga diri. Masa ganteng-ganteng galau. Payah lu. Cicing heula atuh Tep. Aing keur serius nya neh mah. Nyorotos be ongkoh barina ge. Geus mah bobogohan teu sih? Geus mah putus. Encan. Pokona aing sampai ke ayeuna masih penasaran. Alasan naha si Ainun bisa mutuskeun aing?